A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ieu hadis arek nyaritakeun pikeun jalma anu maca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mangka haram diasupkeun kana neraka. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa inna allaha mangka satuhune Allah Ta'ala iku qad harrama teman-teman wus ngaharamakeun Allah alan nari ing atase manjing neraka man ing uwong. Qala kang ngucap ieu siman la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yabtagi ngarepakeun ieu si man bidzalika kalawan mengkono la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wajhallahi ing karidoan Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun istipak paling atas hadis istipak Imam Bukhari wal Imam Muslim. Mangka sanyanyana Allah Subhanahu wa taala ngaharamkeun ka hiji jalma asup kana jero neraka nu mana eta jalma ngucapkeun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yakni teu aya pangeran selain Allah jeung Kangjeng Nabi Muhammad eta utusan Allah, tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nu mana eta jalma ngucapkeun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yabtagi karna ngarepkeun eta jalma teh ngucapkeun eta lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah karna karidoan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takan ba'da subuh baca tah zikir ratib al-hadad raditu billahi ridho kaula billahi robban Allah Subhanahu wa ta'ala pangeran kaula wabil islami dina jeung agama Islam agama kaula wabi Muhammadin nabiyya jeung Kangjeng Nabi Muhammad teh eta nabi kaula wa rasula jeung utusan Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Tah baca 3 kali subuh ba'da subuh nya syuk tah baca eta insyaallah yakin bakal husnul khotimah eta jalma ahli surga amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan urang sagala rupining perkara teh pada melan amal ibadah teh karena semata-mata neangan karidoan Allah. Salat
puasa Ramadan, zakat, munggah haji, umroh jeung sajabina amal alus teh karna samata-mata lillahi rabbil alamin. Tah jalma lamun geus lillahi ta'ala sagala rupa perkara amal ibadahna mangka teh yakin jalma teh ahli surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.